ngajengkeun kana hadang-hadang ibu sekar anu saterasna gados ngaturkeun kunjung tepang ka sadayana nya mun ketinggal tuh pengen Abah Haji kanu kieu mah nya kana seni tradisi mah bakal nyawer tong bakal ngabantu jenengan barudak gitu. Daku paguruna tadi dipasihan. Apakah kalau cerita kurang hadangkeun wae ibu tina sekar yang pangkeun anu kahiji namina Mimin Tarjih di kota Sukabumi, anu kadua nyaeta namina Ika di dalam kolam. Anu katilu moal disebutkeun eta mah moal kunaon ieu gitu we. Maka kami atur laguna Kembang Geso. Ciri khas ini budaya Sunda dibuka ku Kembang Gadung.